Maraban hayam geus ayeuna waktuna buka warung, ayeuna mah be bukakeun heula warung. Waktuna buka warung, ayeuna mah suasana ayeunanya buka warung. Waktuna buka warungnya meresan warung. Kita semoga rezeki di hari ini ini suasana warung Cepitri ya. Di warung tuh. Gitu. Sepopoe teh sambil masak. Ya. Cuma era jadi tukang ibu warung, penting mah halal, ada open warung ya, bukan open BO. Tiap hari teh gitu. Manjur siram tanaman gitunya di kebun, di tukang, mere marab hayam, bukakeun warung, masak buat si ayah di rumah teh gitunya. Yang request ngevlog sambil pakai daster, udah ya ngevlog nih sambil pakai daster. Suasana di rumah Cece Abah hayamnya ingon-ingon anu si abah anu si emak anu tadi di Paraban teh aya si Dolis jeung si Jagur tah nu ngaran hayam bikang jeung hayam jago teh tadi